anu nyaho eta manuk teh baceo disada kertas B. Gaduh manuk teu Bu di bumi. Osok disada eta manuk. Ngarti henteu kana sorana. Ngarti teu kana sorana. Eta manuk disada aya tilu kemungkinan. Kemungkinan kahiji lapar lantaran wadah parabna kosong. Ya, sok itu. Kemungkinan anu kadua keur birahi, terang birahi. Moal dibahas gede-gede kena kamana wae. Ya. Anu katilu keur ibadah ka Gusti Allah. Tah, nu katilu mah urang teu ngarti. Nya. Enak we ku urang didenge-dengekeun sedengkeun eta manuk disadana waktu adzan.